Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simukuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningannya anu pangkasepna sa RW dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheullaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujungan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu kadalapan karya Kang Cepi Setiawan anu pangkasepna sakabupaten ngan fitnah teh kasep keneh abi da sebenarnya mah. Kumaha salajengna ieu lalakon wira teh nya anu dianjangkeun kamari teh mati suri nya ka alam lainnya disebut teh kampung Sampangan tempat saencana pinah alam gitunya. Jadi nu anjaran maot teh cenah di dinya ngararumpul teh di kampung Sampangan. Ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Janten channel YouTube simkuring aya 3 palawargi sadayana kisah tanah Sunda, dongeng Sunda Mang Ian sareng Kidemang Gunung Halu ya. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang ngahibur ka palawargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masak nya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyi kopai nya udud samsai ditepas ngabaheuhai nya bari ngabayangkeun nu bohay. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur asgarna nya di pasar, di pabrik, di kantor, di tempat bangunan, di tempat nguseup, pokona mah di perjalanan. Kum kadulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina padaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Janten landong katineung rencang damel cenah. Ulah hilapnya di like di komen palawargi sareng ulah di skip iklanna. Sabab pemasukan YouTube mah tina iklan sami sareng nyawer. Kumargi simkuring madang ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor iklan sepotos kapungkur ima etang-etang ngamumule nya seni budaya basa Sunda khususna dina widang dongeng Sunda di zaman kiwari. Saumpamina ngaraos kahibur kebenaran dongeng simkuring terasa hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tah. Sabaraha we saiklasna nya 2000 we etang-etang wewe saparkit. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu kadalapan. Manggah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun preng palawargi sadayana subjudul dina lalakon anu kadalapan ieu nyaeta lalakon anu kadalon-dalon. Cai ibun dina daun nyeng celak herang ngagenyas katojo panon poe laun-laun nyirorot pindah katungtung laju murag ni balemah sanggeus kaoyagkeun ku angin ngahiliwir. Pepedut anu kandel mimitingi pisan laju ngahiang sanggeus panon poe kalayan antare ngarayap ngaluhuran. Wanci haneut moyan Mang Darman geus nyampak di tepas imahna wajuma anteng paguneman ngeunaan kayaan lemur anu beuki harengheng ku carita jurig bungkeleukan. Pok Mang Darman nepikeun kamandangna, salaras nama percaya teu percaya ku beja anu sumbar teh wah nanging sanes teu percanten ku perkawis anu goib eta ku wadulna duh. Dalah ulah sorangan oge kitu man asa kaleuwih pisan di denge-denge teh tungtungna mah jadi ngarasa melang.
Melang kumaha wa? Manawi naon anu diraoskeun ku teh sami sareng abdi panginten. Oh, jadi mulang kukayaan lembur. Kon ari masalah juri anu teu karuahan mah teu pati jadi pikiran teuing. Tapi ku akibat caritana eta, apaan sahenteuna matak ngundang mamala jeung kajadian lian anu teu dipiharep ku urang. Tah, eta pisan nu janten alasan abdi dongkap ka dieu teh. Perkawis kajantenan anu teu dipiharep. Margi numutkeun pamendak abdi mah kayaan lemur anu wargana dilimpudan ku kasieun sanes pamoalan baris dimanfaatkeun ku pihak-pihak anu berkepentingan teh. Contona kajahatan. Komo aya sababaraha warga nu ngahajati tirah di desa sanes pan bari jeung teu ieu malire bumina. Nyaan, sapamadegan pisan atuh ari kitu carana mah. Abong nu calakannya. Hehehe, pan ieu mah hukum sabab akibat teh wah. Oh, bener man. Ngan anu matak hareuneuh teh nah abot tumi bakal mun urangnya. Masalah daratangan lieur ngombak banyu. Can oge rengse nu hiji us datang deui anu anyar jabaning teu bisa disebut gampang. Duka doroja duka cocoba kang urang sarerea wah. Eta geura susuguhna man. Yung eta kopina geura inum atuh bisi kaburu tiis ke. Ceuk Wajuma bari miheulaan ngarongkong kana seupan boled. Mohon ditampi atuh wah. Walon Mang Darman bari gep kana gelas cikopi, suruput bangun nikmatna keranan. Kopi naon ieu teh wah? Asa benten karaosna geuningan. Eta teh kopi meunang ngalati kebon anu aya di Pasir Hanjuang. Ceuk beja mah eta teh robusta cenah. Oh, paingan atuh. Raos pisan, aslina wah. Ari kasus Iwa Siwira teh kumaha eta? Tah perkawis eta oge saleresna mah abdi hoyong badanten sareng uwah. Nguping wartos ti Pak RT, geuning paku parantos laporan ka Polsek saurna mah. Malihan abdi oge kamari sonten basa ngalangkung ka Imah Siwira teh sing horeng tos dipasang garis polisi. Nya wage ningali. Terus ari anu rek dibadamikeun teh naon teh ya? Rupina paku mung sakadar laporan wah. Anjeunna teu nyanak bahan anu ngadasaran kuatna palaporan. Kasebat maklum rupina mah margi waktos kajantenan teh anjeunna teu aya di lokasi, were aya tugas ka kabupaten. Dadina ayeuna ge kami mah tuh yakin siku bisa nyang harupanana. Wah mah meni sapertos anu neuteuli kitu nya. Ceuk Mang Darman bari mesem. Atuh da apa luar jerona ngeunaan siku mah. Balik deui kana anu rek dibadamikeun teh. Kumaha eta teh man? Kieu ieu teh wah. Kalaresan abdi teh gaduh rekaman video sareng sababaraha foto dina waktos kajantenan. Tah salami ieu teh ku abdi ditengetan dugikeun ka sababaraha kali. Nu akhirna mendak hiji kasimpulan saha nu janten provokator sareng saha jalmi anu dianggap terlibat. Tah geuning, hade pisan ieu mah ieu. Terus ari anu rek dibadamikeun naon? Rumaos abdi teh bingung wah. Anu kahiji ieu hasil video sareng foto teh nah pasikeun wae kitu ka polisi. Atanapi wios janten dokumen pribadi. Atuh anu kaduana abdi ningal pelaku pembakaran teh disagedengeun warga urang sing horeng seueur oge warga luar Bakanjati. Buktosna mah aya sababaraha urang anu teu dipikawan no. Ulah, nu bener tah teh man. Cika ningali. Mangga wah. Ceuk Mang Darman bari tuluy nembongkeun eusi HP-na. Wajuma nyelang heula make kacamata geus neungetan hasil rekaman anu rek ditemongkeun ku Mang Darman. Tah, sigana ieu nu jadi provokatorna teh nyaman. Tapi teu pati sidik sabab bungutna ditutupan. Pokna bari nunjuk kana layar HP. Ke sakedap abdi bade masihan uningan perkawis jalmi anu dimaksud. Tah ieu waktos anjeunna nuju nganggo panutup. Teras cobi tinggal foto nu ieu.
ieu mah waktos anjeunna teu nganggo panutup mangga bandingkeun geura saminya. Nya bener sarua ngan disidik-sidik teh kami mah poekeun yo teu apal ka ieu jelema can kungsi ningali samemehna. Hadena bunang karekaman. Teras kumaha tah numutkeun ulah nah pasikeun wae ka polisi kitu. Nya ari ceuk wa mah leuwih hade dibikeun ngara polisi boga bahan keur panalungtikan jeung deui barina oge keur naon dikeukeuk ari tayagunana mahlin. Sajongjonan mah Mang Darman ngahuleng mikiran omongan Wajuma tekung silila pok nyarita deui. Muhunnya tupi abdi kanggo naon atuh saekeun dipasikeun we ka pihak berwajib nyawa. Atunya heueuh man sahantuna jadi hal anu mangpaat keur kapentingan balarea. Mangga atuh pami kitu mah geus siang abdi ka kantor polisi. Nam dibaturan ku uwa bari sakalian urang nyimpang ka tukang sate nu aya di Kuloneun pasar geus lila tu kadinya sono ku dagingna anu karasa amis abong domang ora pilihan eta mah. Mangga kalaresan pisan atuh pami kitu mah disagedengeun tos lami teu nyate teh abdi oge janten regreg pami ka kantor polisi direncangan ku uwa mah. Nya hayulah santuna di ditu teh bakal loba pertanyaan meureunnan lin. Muhun daras pisan wah. Punten ieu boledna ceuk Mang Darman bari ngodomang kana piring. Empek karikop matak disadiakeun oge. Sabot keur kitu katempo Mang Nanang leumpang rurusuhan kawuh paroman anu baeud bangkeun bangun nahan ka ambek. Reka mana nang? Nimbang heula atuh ngopi gurayu. Wajuma ngagero. Reg Mang Nanang ngarandeg. Kaleresan waya di bumi geuningan. Temalna bari asup kaburuan. Geuning Mang Darman oge aya di dieu nya. Pokna deui tuluy nyolongkrong ngajak sasalaman. Sumuhun Kang, sok urang ngancah sepan boleh geura ye. Temal Mang Darman. Wajuma nanya deui sanggeus semahna diuk kalayan merenah. Reka mana atuh eta katempona teh bangun anu rurusuhan kitu. Katiwasan abdi teh wah nu mawi rurusuhan oge bade laporan ka RT. Baru katiwasan. Wajuma ngajenghok. Katiwasan kumaha teh Kang? Ceuk Mang Darman bari mencerong. Abdi teh nembe wangsul ti Cidadap barang dongkap ka rorompok. Cilaka 12 teh ya. Disampakeun TV tos leungit mangkaning eta teh nembe pisan meser. Giliran pun bojo ka kamar, anak koceak teh ninggal anggoan ambalaya. Teu cekap ku kitu, si Nyai Kadon teras nangis bangun anu kanyerian. Nya kunaon kitu nang? Lapur wah. Kongkorong tutungkusan pun bojo oge leungit tina lomari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceuk Mang Darman bari gogodeg. Pok Wajuma mairan. Apaan basuh keneh ieu biwir teh? Cikene pisan kami jeung Jang Darman kakaratas ngomongkeun kahariwangeunaan kajadian nu saperti kieu. Pokna bari ngareret ka Mang Darman, sedengkeun anu direret mah bati ngahuleng jentul. Muhun abdi oge nu lepat mah wa henteu tarapti. Ceuk Mang Nanang bari tungkul. Sing sabar Jang Nanang, ulah jadi leutik hate. Kun masalah harta banda anu geus leungit mah sugan bisa kagantian deui ku nu leuwih. Tapi najan kitu ari laporan mah geus sakuduna pisan ta teh. Wajuma nyarita leuleuy. Sumuhun, amin wah. Atuh hapunten ieu teh sanes kirang sono bade teras nepangan RT heula ieu teh. Nya sok atuh nang, omatnya cing sabar. Muhun wah, Mang di kantunnya Mang Darman abdi ti payun. Mangga Kang, mangga. Pokna bari nguniang nampa pangajak sasalaman. Sanggeus Mang Nanang indit Wajuma nyarita. Urang oge sebenarnya mah kabawa salah.
Kituna teh bari tuluy diu. Apaan salila ieu teh tarang ngaronda deui. Ngarasa boga angguhan yen lemur aman tara aya kejadian anu kabangsatan. Mohon dares pisan wah. Dalah abdi nyalira oge sering talobe. Motor dugi ka tara dilebet-lebetkeun acan pamiwungi teh. Culaur we di sosompang. Kieu carana mah urang geurakeun deui ngaronda teh man. Wayahna urang nu kudu ngaluluguanana. Jeung deui mun bisa mah anggota ronda dina unggal putingna teh kudu rada lobaan. Lain pedah tas kabangsatan, tapi panimbang kana kayaan lembur anu wargana keur kasiunan kurusan jurig bungkulekan. Abdi sapagodos pisan wah. Leres kedah kitu. Kacaritakeun dina wanci pasosore, si Gugun jeung si Sarkim kakaramulang, dina motorna reuncem ku babawaan serog kaburuan, sanggeus maehan motor laju arasup ka imah bari ngajingjing kardus jeung keresek di barungku calecengiran. Dunia serasa lebih berwarna euy, Cek si Gugun sanggeus diuk dina kursi. Gaya euy lah, abong anu keur loba duit. Cara kamari-kamari eta beungeut teh nepikeun ka pakusut. Lupakan tentang kemarin atuh bro, tentang keluh kesah, tentang resah dan gundah. Kini semua telah pergi ke antah barantah. Hari ini kita senang-senang lah. Hari maneh tadi ngadahar naon nya? Buah murak baso teh garpuna oge diteureui sugan. Jeung mangkokna sekalian. Paingan rada ngaco. Laju duanana saleuseurian awahing meunang kabungahan. Saterusna muka bawaan sewang-sewang. Wing mah meuli nu kieu ye, Cek si Gugun bari nembongkeun. Naon eta teh euy? Headset Bluetooth? Nya atuh, halusnya. Sorana sia euy. Mantep pisan pokona mah. Wing mah meuli nu kieu ye. Cek si Sarkim teu eleh geleng bari nembongkeun erloji. Keur naon kitu? Pan aya dina HP oge. Penampilan atuh euy. Terus ieu deui, baju kaos jeung kameja. Calana lepis we 2 potong tah. Teu hilap minyak wangi sareng topi. Hehehe. Cek si Sarkim bari ngajejer-jejer hasil belian. Ari baju mah wing ge meuli atuh. Tah tempo, can deui ieu. Muli sepatu paragi init-initan. Adeh, poho teu meuli euy. Kumaha mun dibeli deui lah, Gun. Halus oge modelna eta. Nya kari ini ka pasar atuh, Kang. Muli ti lurang pasan mah ka ditu. Kehede. Cek si Sarkim bari maledo ku cangkang rokok. Duanana pada ngajaran baju anu geus dibeli, laju silih pamer kawuh pasemon anu marah mai pisan. Rengseng ngeunaan barang belian, laju disimpen di wadahan deui. Saterusna pagunuman bari ting klepus udud jeung murak mangrupa kadaharan. Pok si Sarkim nanya, "Kumaha saterusna? Nah rek operasi deui?" Anjir, nangtang ieu mah yeuh. Raosnya, wireh kagungan dompet aya eusian. Lain ukur KTP jeung isi mungkul. Semuhun Aden. Geuleuh teuing tu cara basa mimiti diajakna sia. Ari ayeuna kalasigan kangunahan kitu. Nya wajar we atuh pan uing teh kakara. Ya basieun ku ngadenge beja ngeunaan jurig teh ya. Tah, uing jadi boga ide ye. Cek si Gugun bari nyerenge. Ide naon ye? Aya imah inceran deui nya. Lain imah inceran Kim. Ieu mah ide anu leuwih brilian teh geuningan.
Sok atuh geura omongkeun, uing penasaran ya. Sajongjonan si Gugun ngahuleng gap kana cikopi red ka sobatna anu keur ngawaskeun bari jeung mencerong. Pok nyarita, Keur saolaanan mah ulah waka asuka imah warga. Di henteu-henteu oge resikuna memang gede. Alah, make mikir resiko sagala tuh Gun. Nu penting mah bisa bebenangan ku cara anu gampang. Tuh da si laing mah kitu. Picilakaun eta teh. Ulah sok ngarawu ku siku komo bari jeung ku suku. Atur tempo atuh. Da kuring ge sarua butuh. Tapi keukeuh kudu asak jujuhan. ceuk si Gugun bari muncereng. Jadi kumaha tuh? Ongko butuh tapi teu dilakonan, lieur deh Kak. Tah kieu pentingna ngadahar nog teh. Atuh da maneh mah rajun ngadahar nog oge dileg-leg jeung cangkangna. Nu matak jadi telat mikir. Lamun lain maneh ieu meja geus nyangsang dina hulu sia. Ceuk si Sarkim bari ngabalieur. Tuhnya, alah amok-amokan lain mah heueuhan. Oh ya sudah tuh maafkan saya. Aing mah teu bisa ngamek ka maneh mah Gun. Ukur bisa keheul. Sok atuh tuluykeun caritaan teh kumaha. Kela tuh duduk lah euy. Rok awi sih makang. Bade. Ceuk si Gugun ngagonjak anu jadi sobatna. Sanggeus haseup nyerebung pok nyarita deui. Masih dina raraga ngamanfaatkeun situasi keneh sabenerna mah ieu teh Kim. Ngadenge tadi maneh ngakukeun sieun ku jurig. Uing jadi kapikiran anu tangtuna bakal ngahasilkeun oge. Naon tah? Di lemur urang teh pan anu sieun ku jurig lain maneh wungkul, tapi anu sejen oge sarua malahan mah disebut loba. Tah, ku hal eta pisan mumpung urang keur boga duit, kumaha tah lamun dijadikeun heula modal. Modal naon ieu teh? Asa beuki teu kapikir deh Kah. Nya modal usaha tuh Kim. Nyarek usaha naon? Kumaha lamun urang ngajual jimat anti jurig. Nyaan maneh mah tidak agor sigana teh Gun. Oke, Anda boleh tertawa, tapi pikir deui sing asa Kim. Sakur jalma anu boga kasieun, tangtuna oge ngalakukeun sagala cara sangkan bisa bebas tina rasa anu dikukuntitna. Tah, ku hal eta pisan, ieu teh kasempetan keur urang daripada kudu ngasupan imah batu dina kayaan puting anu sepi jempling. Kumaha lamun urang sorangan anu manggihan jurig sabot keur aksi. Ari kudu balakama, dewek geus sarua sieun. Bener oge euy. Si Sarkim ngagereneng bari tuluy ngalamun. Disagedengun eta, warga Bakanjati tepan lolobana mah masih kene kuat keyakinan kana urusan uka-uka. Tangtuna jadi sasaran empuk pikeun target pemasaran urang. Yakin deka, dagang isim atau jimat adalah bisnis yang menjanjikan. Terus kumaha carana tuh? Ya gampang perkara isim atau jimat mah uing ge boga. Tah yeuh. Ceuk si Gugun bari nembongkeun tina dompetna. Anjir, jimat naon eta teh? Tuh uing dah munang manggih tina lomari. Sigana mah urut babe. Oh, segan teh pamere ti dukun. Nah, eta pisan sambungan pi omongun uing teh. Teuing ah, can kaharti. Coba dengar dan resapi sampai menembus liang tai Sarkim. Ieu isim teh urang fotokopi sing loba. Tuluy dikemas sakumaha mistina. Sangus kitu urang kudu bisa ngayakinkeun yen ieu teh asalna ti dukun sakti mandraguna. Anu mangpaatna luar biasa pikeun ngabentengan diri urang tina urusan juri jeung guna-guna. Kaharti tuh. Tah, ari kitu carana mah uing ge ngarti. Bener oge Gun. Hayang boga isi mah kudu make mas kawin teh alin. Eta geuning ngartos. Kira-kira rek dijual sabaraha tah? 10 ribuan. Naon 10.000? Atuh dimumurah teuing Kim. Nimbang kana situasi psikologis warga Bakanjati anu keur mencekam kasiunan begini, mangka dari itu harga jimat ulah nepi ka seperti barang murahan. Anjir, gaya ngomong teh euy. Ieu mangrupa gambaran optimisme Kim. Nya paling henteu antara 100-200 ribu lah. Anu artina harga yang lebih mahal sarua jeung jimat yang lebih handal. Geus lah, uing satuju pokona mah. Sok rek ira ngamimitianana. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kim, ayeuna keneh urang ka kota deui moto kopi isim saloba-lobana.
Ayolah, sekalian rek meuli sepatu ingah. Gel sia, hari sugan teh geus poho kana urusan sepatu. Hehehe, kabita tuh dah. Naon hese apaan duit keur boga jabaning loba deui. Oh nya hayu atuh. Dua nana ting kuniang laju init kawuh gede harpan. Di satengahing lalampahan si Gugun anu dibonceng teh nyelengkeung. Sanggus dipikir-pikir, urang teh bakal loba menang duit, Kim. Kira aku ah. Gurayo, lamun hiji isim dijual 100.000 we, heug dibeli ku 100 urang, hasilna teh 10 juta apanan. Komo lamun dijual 200.000 atau meureunan Gun. Ceuk si Sarkim bari nengetan jalan. Ulah 200 teuing atuh euy, ku 150 ge geus kacida gede. Nawarkeunana we atuh 200, tapi harga jadi nama 150-nya. Tah kitu Kim, uing satuju pisan. Ceuk si Gugun kawuh gede harpan. Kabayang aing mah euy, dina sapoe menang duit nepikeun ka 15 juta. Gaji pagawe naon anu bisa nandingan urang Gun? Panona beuki murub biar awahing geus kabayang pibakaleunana. Eleh presiden oginya. Uing marek meuli motor balap anu 250 cc Gun. Eta motor teh rek ditatap diusap, dipakena oge laun ngurilingan lemur bari digower-gower. Ngarah batur teh kabitaeun. Nging nging nging. Ceuk si Sarkim bari ngulinkeun gas motor nepikeun ka majuna oge rerengkogan. Tah, giliran dina jalan alus model kieu mah rek digas we cenah mentog. Ngeng. Pokna deui bari ngabetot gas satakerna. Motor maju tarik pisan, si Sarkim seseurian teu malire si Gugun anu nyekelan ti pepereket awahing ku paur. Motor masih keneh nyemprung, malah luak leok nguah jalan sagala rupa. Pangdasana mah si Sarkim teh keur numpakan motor sport 250 cc. Sabut keur ngeunah ngabatek gas, anas seak teh aya anjing anu ngadadak meuntas, si Sarkim ngarenjag ka cidaruwaseunana. Hadena sukuna rikat nincak rem tukang, hanjakal keukeuh ngoloyong alatan kampasna geus beak. Gep leungeun katuhuning kep handle rem cakram satakerna, cekit galeong gubrag. Awak si Gugun siga nu diaclengkeun ngagulusur dina aspal. Ari si Sarkim teu bisa oja dumeh katindihan ku motor anu masih keneh hirup. Anjing namah salamet ukur ngareret we laju mangpret. Kuniang si Gugun hudang sanggeus ngagulusur mang pirang meter, bajuna nepikeun ka soe, nembus kana awak nepikeun ka barabak. Tulungan uing Gun. Aduh, Ceuk si Sarkim bari humargung jeung katindihan motor. Si Gugun ngadeuketan, leumpangna ingked-ingkedan jeung pupuringisan. Motor dihudangkeun sangkan sobatna teu kahempikan. Launan atuh Gun, nyeri euy. Ceuk si Sarkim bari muringis. Udang atuh gurah. Temal si Gugun sanggeus ngamankeun motor. Teu kuat nyeri euy. Barang red kana suku si Sarkim, breh teh katempo geus ngaplek alatan potong di palebah tulang bincurang. Sabot keur kitu, srog mobil Kang Sarip eureun di tempat kejadian, laju kaluar bari terus nanya. Aduh, kunaon ieu teh Gun? Nabu tina motor Kang, kalarusan pisan. Aduh, cing tulungan, rupina mah suku si Sarkim teh potong. Euleuh, nyesok atuh, urang asupkeun kana mobil, urang tuluy bawa ka ahli patah tulang sakalian. Tah, saya kena gitu Kang. Regeyeng awak si Sarkim digotong, sanggeus merenah laju mobil teh nyemprung muru ka tempat sangkal putung.
Pamirsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.